Oke Mas Putra Raden Samba Purwaganda anu payus dipi agul kalayan dipi kereus kaharep duaan anjeun dua cobi kapan raka prab edas puputon kembang kadatun sumaeun abdi sapangeussi nagri hamba sapangeussi negara nampi kana pangpagia salira kalayan nyuwun katampi semah pangabakus kunyu panjenengan Raka Batara pucas tutih sampean ku akan tampi dening tangan loro kiwa lantengan disimpen puning hati pun tehing mastaka rayi timbalan kali perkawis naon tina naon rupihal kalepatan ageng sareng alitna muga Raka Batara tiasa ngahapunten kakelepatan rayi dal yai timbalan dina kasalahan orang pada saling lubarkeun hampura jeung akan saling malu timbalan Pogetan sadia jeung ajeng permilanipun panjenengan keresahan nimali wonten patih dongkap ka dieu wonten keresah kang kunapa jelaran kang pun diajeng ajeng siang pun dalukungi kajabiti kasauran nalendra kitu menawi ke antos salsewenya Mas Putra Samba Purwaganda kaharep itu geni alo emak kaharep Raden kapayun kulande eserkeun korsina kaharep bageur cobi kulande kaulanon amat Putra dalam Samba Purwaganda nampi kana pangpagia salira kalayan nyanggakeun semasi nungkem Sembah Putra aya dina dampal sampean Ramat Dewaji nuhun kaset nuhun dekakantun kaunyuk Rama Paman Satyaki nuhun lo kata oge tina naon rupiah kalepatan muga Rama Dewaji tiasa ngahapunten kana kalepatan putra dalem dina kesalahan tadi ama geus cumarita cobi urang pada saling lubarkeun hampura saling islah we munggu urang kumelenang di alam dunia salaku makhluk atawa manusia leres wireh manusia di mana tungku sok rajin luput kantenan di mana tangah sok rajin lepat samenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isu keta cirina manusia leres satu teweleh kakenaan ku sifat poho bodoh salah jeung balanga aya wae komo bari jeung anak anu menta hampura kanu jadi kolot leres satu pangrasa ama kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kesalahan anak kantenan bujeng hinga sifatna dipentak dalah dina heuteuna oge ama teh geus ngalubarkeun hampura leuwih gede keur anjeun tah itu kitu geuning kaseuran sepuh makulan asa tinimbangan nu mata gede kolot teh lautan hampura kantenan timalan kaulan ngan ulah nepi ka abongkena hampura beunang dipentak kasalahan dijieun-jieun teu boleh dipilampah kulanya dibarung kupinah tina laku lampah goreng jadi hade hijrah tina laku lampah salah jadi bener teu geni sadaya-daya kaulan kitu kasih pada we islah jeung mangnya leres eta nuhun dikihdakeun sandika Rama Pema oge aya pikeresaeun naon tansah diajeng-ajeng teu gede aya naon ieu teh cobi kulana disaur ku ratu diondang ku raja diangkir lingi dina mangsa reng sehujan leres atuh mumpung halodo ayeuna teu kuduak teu kutilu datang ka dieu nya macet kantenan we marukana 4 jam teu maju-maju di Cibadak leres dugi ka sepur jantung kulana boro mah Haji Lukman geus nyadiakeun lubang teu kaasaan pisan daerah ku kades kantenan teu katoel pisan kulana untungna pakadesna surti leres untungna soleh rek nepi kacegat ku pawe obor ku dikersakeun teh tapi dikeresakeun salamet datang ke dieu alhamdulillah kulana mungguh fenomena di alam dunia kitu da manusia mah ukur ngarencana imal leres nu penting pada salamat salarea leres eta nu dipalar urang salarea utami nama kulana kieu Purwa di hadranan linggih datang ka dieu saperkara akang sonoi
bisa riung mungkulung bongkok ngaronyok tepang di ieu karaton nagara. Leres. Najan ari bagi linggisik unggah poe dai patanya mah langkah kulantaran kapetok ku pagawean sewang-sewang. Awis atau kulan. Oge saja Batisono Cobi. akang rek ngahaturkeun layang pangajin. Nyata kakip rayi patipat menegara Arya. anu sepak terjang banting tulang ngeuyeuh dayeuh ngolah nagara. Eta. Katawis ku diri akang sepiing pamrih rame ing gawe anu tangtuna ieu teh pikeun ngadorong naon rupaha kamajuan program-program ti nagara Dwarawati. Dah. Leres. Malah mana ieu layang pangajian teh sing jadi titincakan sampean leuwih ngaronjat deui dina rupaha widang kagiatan di nagara. Diestokeun. Mados langkung dia. Margi tangtu PR seueur pisan. Yo, kantenan. Anu baris bising hareupan ku urang kahareupna. Program-program anu can katepikeun karahayat geura buru-buru tepikeun. Geura diungsurkeun. Naon rupaha kritik jeung syarat anu datang ti rahayat urang realisasikeun, urang gawekeun jeung aplikasikeun dina gawe. Dah. Leres. Nya eta. Hartina pok pek prak. Dah. Pok omongkeun pek pikiran tur taprak jeung digawe. Dah geuning. Leres. Tinangtu lain gawe enteng-enteng. Anu memang rahayat sajumlah di negara Dwarawati teh ngabutuhkeun bukti lain ukur tina jangki hukum. Dah. Leres. Buktos nu nyata kulanya. Bukti nu nyata anu karasa jeung karandapan anu memang ieu teh pikeun karaharjaan urang salarea bisa ngahijina masyarakat jeung pamarentah jeung rakyat. Dah. Sak. Kamanunggalan. Sahak kewajiban kulanya. Tangtuna oge ku dicontohan ku urang salaku pupucuk pamimpin. Margi rahayat yakin bakal micontoh ka hiji pamimpin lamun pamimpinna bener dina digaweana. Da eta. Nya. Sabalikna lamun pamimpinna goreng yakin rakyatna oge bakal hare-hare tuna tina kewajiban jeung tuna tina hak anu tangtu ngeunaan nagara jeung bangsa. Tangtos toja iya. Leres. Ibarat urang maledokeun bak kana tembok bakal mentah sakumaha tarikna urang maledo. Balik deui. Hukum timbal balik. Eta. Leres. Oge jadi contoh oge pikeun pun anak. Samba Purwagana. Tuh. Satria anu kiwari gede geus dewasa eukeun. Dah. Minangka kader akang jaga kahareup lamun akang lengser ka Prabon. Tantuna akang manusia kakenaan kupati hiji mangsa bakal pinanggi jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pinggaraneunana. Leres. Da urang teh muacara orai megar. Muarek lana atuh. Muarek lana di alam dunia. Leres. Tangtu bakal diteruskeun tongkat estafetna teu ku sekeseler ku batur. Leres. Tah di dieu anu kiwari minangka samba teh kuliah. Uji. Gerak cepret ku diri anjeun. Gerak pupuk ku ilmu. Kotek takkeun pangabisa anjeun dina ngeuyeuk dayeuh olah nagara. Kitu rayi. Tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos salira langkung kuninga. Langkung Bobot pau. pangajian timbang teraju abut enteng aya di selera panjenengan Raka Batara. Teu kitu aya buku ilmu. Dah. Leres. Dai katawis ku dari kaula mah nyapun anak samba. Dina ngokolakeun muriling ka tepis miring anya celang ka padesaan teh katinggalna. Goh. Parantos jadi pamujian balarea. Parantos sabiwir hiji nu cumarita ngeunaan kahadean pun anak samba Purwagana. Eta teh timala. Marukan teu cuceu atuh. Komo salah sahiji pemuda
nonoman bangsa jiwa penerus anu memang lebat karena paripaos teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak baraku kuncungan uyah matra teh saluhur kawas salira keur ngora pisan naonna teh cobi naonna nu jiga kaula anu tamlek teh naonna sieun bageurna solehna itu spiing pamrih rame ing gawe dina mangsa digawe tong sok kitu ulah muji ulah dume hareupeun bapana nya leres ulah ABS naon eta teh ABS teh rem lain ABS rem tapi ABS dia asal bapak senang dah eta asal babe senang asal bapak suka nya hartina upami ngajieun atawa laporan teh kudu ngadek sacekna nila saplasna nya cek nya lain cek lainna hade gorengna tepi keuning leres ulah hareupeun bapana nguji teh apa kaula ge kumaha adat tabiatun anak kumaha karakterna gitu kuning sadaya-daya Rama Dewaji tah loba laporan anu silung nu kardengena ku dari kaula matak teu genah aya nu miring silung kumaha palas kadengena ku diri kaula sama teh sok mulayaban wae tengah peuting ai balik sok subuh atawa beurang digeuning nya loh teh ieu ye geus saeutik balik dadalik degan nyekek botol loh bari gedeg kulanya bari gedek jeung sujabana bari terap teh bau nya waduh tah nu matak dalaban ieu tong nutup mata nutup cali ngeunaan pun anak bejakeun rek hadena rek gorengna nya cek nyana hade cek hadena goreng cek gorengna sabab naon sabab ieu teh pikeun kamajuan pun anak lamun dipuji tutuluyan yakin bakal luhur ku tak gede dunya sombong ka hareupna sarua jeung ngabaruang kula rasanya saeutik gedena anjeun teh geus ngaracun ngabaruang eta geuning kaula nu sasatna teu panggih unggal poe geus ngadenge atuh komo anjeun anu kadipan anak kaula era kaula tangkos we sarebu janten bendu salak saula jadi murka ulah jadi nurungating penggali raka batara sok nyarita ya kitu teh we satara basna we doh mungkin jeung gumu apunten kaula teh kepiningan punya tah nya oge nyelakakeun kade nyilakakeun nyaah dulag nu kitu teh imbalan Raden ampun paman ulah disanggeukeun geus sambu jadi bubu nya atuh wayahna we sasiereun sabeunyeun bejakeun ka manehna peupuh ku ilmu peupuh ku pangarti simeuhan kenyaden punten bilik kalangkungan basa sok gitu gening ai bapa geus apa kana karakter jeung tabeat aduh paman rumaos kaula teh rumaos ngan dina lebadi hampura bisi nyigeu kana hate nyentuh kana kolbu dicaturkeun ku tuang rama tadi hidup teh kader geusan penerus engke jaga mun teh mah aya milikna jadi raja doh tunas bangsa ngan meureun dina lebah dieu mang moal make jeung nutup mata deui rek bongan di jalan ku tuang rama terang-terangan we kulana heuh ai kitu teh karasa kumaha jiwa muda teh jiwa ngora teh nya halaman ngora lir ibarat domba ateu tanduk hayang babadu hayang tetenjrag sadaya hayang sagala nyao ngan dipentak ka dewasaanana ai jelema dewasa teh anu bisa milah jeung milih mana nu hade mana nu goreng be dieuna nu dewasa geus bisa ngabunuh rasa bubudakeun dina dirina teh leres ai bubudakeun laku lampahna ujung hinganya ka batur diri sorangan oge diantep kadang ti soledad kadang ti poros ti seureuleu jeung sajabana timbalan margi jadi hiji pamimpin kareupna cicing di tengah-tengah masyarakat jadi puseur paningali barea teh luar biasa urat
tangtos ulah. Bener cek tuang ramatan anjeun sok balik peting anjeun sok balik subuh Nya. anjeun sok balik beurang kadang-kadang 3 poe teu balik nyangsang keur dioyo Jadi jawe ngacik na teh ulah. Jangan pengguna sekitar nih katanya. dadalik degan bari jeung mabuk Aduh, telero le. ngerti ngerti Minang dipayang na teh deh. ayeuna polisi muarek laporan tam-tama muarek newak sabab yakin mikir 2 kali da ieu teh anak raja Nya. Anak pamimpin. pasti eta teh timalan kaula anu ngeun dina lebah dieu rek kitu wae nepi ka kolot Eta iraha rek robah. rek nepi ka iraha kitu teh Nya. ya timalan hartina kudu bisa hijrah dina laku lampah salah bener dina goreng jadi hade Nya. sabab pangeran moal dek ngarubah hiji kaum saing eta kaum kudu ngarubah dirina sewang-sewang Tu gede. pangeran moal nyiksa jeung ngaganyar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran kitu mungguh unggeulna Mata kudu eling ele. timalan komo jaga lamun laku lampah kitu heug dibawa engke mun teh mah anjeun aya milik jadi ngajabat hiji raja di negara Mun kabarangkeun. cilakana luar biasa naon sababna Tuh, cobi. di soledad laku lampah pemimpin beda jeung tukang cendol dina mangsa di soledad rugi ukur kelar jeung gelas pepeus ukur pribadi rugina tapi lamun di soledad laku lampah pemimpin mata keramat kamale mamaan kutumais demelem rahayat nu jadi korban Dayat maka talangsara bulan eta laku lampah anjeun mabok aya wajarna mabok teh kulantaran minuman keras nya wajar wajah jika mamang mah sok mabok lain ku mabok minuman tapi mabok karena mobil perjalanan jauh eta komo mun panggil ti sarua jeung si kades gitu. eta teh Teu boleh bawa keresek bebekelan we leheung kene mabok aya cukang lantaran minuman keras tapi anu leuwih parna naon anu mabok tanpa minuman nah aya loba aya di antarana mabok jabatan mabok kapangkatan mabok harta mabok banda mabok kakawasaan tina eta mabok bakal tega ngahalalkeun keras upacara nya bakal luas kana naon nu matak di dieu pamimpin teu diweunangkeun jadi pamimpin anu borangan ai borangan teh sieunnan lain sieun ku jurig lain sieun ku uka-uka tapi sieun di dieu bisieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu gablek pamajikan geulis sieun teu gablek pangkat anu luhur tina loba eta kasieun bakal tega ngahalalkeun keras upacara tungtungna naon teu nyaho duit negara, teu nyaho duit rahayat, teu nyaho duit dana hibah, teu nyaho dan duit bansos, kabeh dihakan dileg-leg diasupkeun ka rekening pribadi. Wani cocorokotnya Loba nu kitu dicontohan ku oknum-oknum pemimpin. aya wae oknumna kulan Aya nu kitu lain aya renyek renai kulan di media ngajeblak. Dina media sosial ngajeblak tingali kudri anjeun teu cara memeh kampanye daek apruk-aprukan ka unggal kampung tuh danya teu cara memeh kampanye daek aprak-aprakan ka pedesaan baligo pagede-gede aduh bener ya Nutara make kopeah ngadak-ngadak di kopeah nya kadang-kadang rapih dia ya malah wah tebar pesona hareupeun rahayat muruluk janji naon janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi geus jadi manehna teu eling ka rakyat dah ucang ange we sosoranganan teh nu kitu teh jelema kana kulit beungeut satiap geus kana kulit beungeut teu tenggeuleuh ya timala leungit ka era teh nah daerah mun jadi pemimpin seperti itu isi itu marukan tuang rama jadi pemimpin
kabeh para ratu mika yuyun para menak mika syarat nges do budak era dengan mika rede naon ku pangartina jeung pangabisana dina ngokolakeun program anu tangtu hese nya bangga bulan bisa katelah enteng ning bangga entengna gek diuk dina korsi ai banggana kudu nyumpona naon rupaha kahayang masyarakat eta masyarakat teh heterogen ngajan bung sarua hideungna karep jeung kahayang rupa-rupa jeung beda-beda ngan meureun aya nu sarwana ya teu pira meureun kahayang rahayat teh hayang pake weuteuh beuteung seubeuh imah pageuh murah sandang murah saning sokomo bari nyandung dah eta ulah ai nyandung ulah ulah nyandung maksud nyandung pagawean tah eta pagi nyandung pagawean pami eta nya hade gitu nu matak di dieu innamal amalu binniyat sakumahan amal kumaha niat-niatan mimitina hijrah hijrah teh lain manen raj dijangot ayeuna hijrah jadi dijangot lain tina boy da eta mah syariat keneh nya hartina di dieu meureun hijrah teh sok dimimiti tekad ucap jeung lampah ngamuarana hiji tujuan sabab naon sing inget pangbalikan manusia eueuh deui lintang ti pati nya sedangkan manusia beda jeung sato seperti anjing buduh di jarian paeh samet bilatungan tapi manusia sajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang melak hade buah hade melak goreng buah goreng pasti marukan teh panagihan gitu aduh aku nuhun paman ampura bisi keleuwihan basa teu paman rumaos kaula teh memang kecepret sulit ati kaula narima nanging da memang laras keun bae ulah kabogoh nu 5 putuskeun ulah dikukut wae putuskeun urang Cisepat teh ya hiji we urang Nanggerak nya urang di nyawe kulan ai urang Cikunten masih keneh rantos putus urang di Musamis terus teu kontak deui halo urang Cibojong diblokir WA-na beres baik gitu baden halus Bojong Genteng paratos dikawin batur kumaha teh urang Cikidang dulurna Haji Luqman teh sanes nuhun dikawin batur tak gitu hampura we nya kitu meureun ka Batara halus eta dasarna kolot wajar kolot nyepret kaula moal jadi hate mun pun anak dipapatahan ku deui anjeun sabab naon sabab anjeun ge sajajar najan bari sifatna paman punten doh tepisan da bilih kitu tah karena mian budak batur mah di papatahan bisa tenarima nya bisi punu kemudian hingga kitu kaula meningali we upami di pakampungan heug mengba teh Agustusan nu mengba budak leutik mengba nu rame budak leutik nu pasea sakolot da nya bener tumana kitu nya ngarti kaula kitu jadi kaya kalau teh ulah dipipindingan lamun salahkeun lamun benerkeun eta mun teu lempeng luruskeun ku deui anjeun ngadina hate ulah boga rasa geus nepi sabab urang ge sarua kula oge sok kakeunaan ku sifat Allah jeung kingsir sifat salah jeung bener eta tepaan tah di dieu yakin eueuh deui urang saling wasiatan ku leungeunna jeung kulisana dibarengan ku kasobaran wal asli tunggu nih wal asli demi wanci laras nya kitu ieu di malam ngan dina lebah dieu sasat akang teh sejak nitipkeun ieu karajaan nitipkeun karajaan Dwarawati ieu maksudna kumaha toh aya naon bade amangan ka luar negeri sanes lain deuk turing nah kunaon kaula teh kieu ieu apa sorangan yen sajabat di kaula raja di negara Dwarawati teh gedengeun gelar
raja kaula teh nyata kaula gelar Batara. Gelar Batara. Iya. Nyaeta pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kejahatan eta pagawean Batara. Tuh. Ya. Anu dina waktu ayeuna akang teh meunang tegoran ti Raja Triloka. Tuh. Tri. Dupitri, Tri tilu loka alam. Hiji alam maya pada alam syawarga, Ya. kedua alam media pada alam kajinan, katilu alam marsya pada alam dunya. Eredan kungkungan panangan hiang Batara Guru dunungan akang. Tuh. Iya. Nu ngawasa sawarga. Takang teh menang tegoran. Tegoran anak mah. Bener apa kudu anjeun? Yen di dunia ieu dipahing pisan atau teu diwenangkeun pisan aya manusia nu ngakukeun gelar Sang Hyang. Tuh. Laras. Gelar Sang Hyang. Ngalanggar wit dewa. Tong bujeng hingga gelar Sang Hyang Batara oge diwenangkeun sasamet kaula. Batak di dieu kaula teh adean ku kuda beuk, kuda beureuh. Lain gongna beuk karya, tapi kula mah ukur ditugaskeun. Nya. Ya. Kadar pancen. Ta ayeuna salanting bawaning angin kuapat bawaning kilat hawar-hawar beja luar kulantaran ayana jalma anu ngakukeun Sang Hyang. Aya jelema nu ngakukeun Sang Hyang, Sang Hyang. Tuh. Leuh. Cobi. Damun nangso teh lamun teh Sang Hyang di alam dunya diwenangkeun pikeun jelema gaku gelar Sang Hyang tapi teu diumbar-umbar. Teu nemrak. Bari jeung eta gelar Sang Hyang teh jelema anu elmuna pinuh pangabisana loba. Tuh. Laras. Jeung kaula oge najan gelar Batara teu nyaho saha Sang Hyang teh. Teu geni. Nu boga gelar Sang Hyang teh saha? Tuh. Ta ieu mah aya jelema ngakukeun Sang Hyang bari nembrang. Ngakukeun Sang Hyang bari nembrang. Bari jeung ngayakeun tindakan anteu hade. Tuh. Loh. Iya bulan. Menguping kaula. Saha amat? Baik kapirang bulannya. Sang Hyang. Urang mana? Nah urang Kira Bereng? Nya. Lain. Sanes. Bojong Gendeng, sanes. Kalau Panunggal, sanes. Cikunten, Nya. deket Dalang Labor, Mohon. sanes. Kapanungan, lain. Tuh. Cicurug, Tuh. sanes. Cibadak, sanes. Urang Nagrak, lain. Cikidang suka. Cikidang, lain. Cibojong, lain. Sanes keneh bulan. Sanes kene wae. Urang Gunung Endut, Tah, gedung-gedung tadinya sugata. Bagjane. caket almarhum Abah Patoni Kebugur, Mohon. lain. Maneh apa darah dia? Ya terang kaulah. Kuuningan. Urang dia sanes. Nah, ieu we maca dihandap. Paingan manako atuh Oro mono. dipuji. Jeung deukeut jeung Haji Lukman. Dah eta bulan. Sobat dalit almarhum Bah Asep teh. Teh nya. Anu paratos meninggalkan dunia hitam. Nah, tinggal we rambutna kuis unggul. Alah, laras danya. Sabenerna ieu jelema teh lain anu lian. Sanes anu lian teh kumaha maksana? Maneh ge apa? Nuawu. Kaula ge apa? Deket. Ninga. Deket-deket anak tales anak urang. Anu ngakukeun Sang Hyang teh anak urang keneh. Lain batur. Sanes batur, sanes. Sanes. Anak Waimik. Atuh lain tuh. Sanes. Anak Cinunuk. Lain. Anak Kang Mimin. Gitar saat itu. Teu aya deui anak Bima. Tuh geni. Iya. Bima. Tuh geni. Bima mana teh? Bima Pandawa anu kadua nyata Gatot Kaca. Daek sabalodog. Tuh geni. Gatot Kaca lo kaula.
nah Gatot Kaca eta Yang gatot. Gatot Kaca ngakur Sang Hyang bari ngakukeun gelar Sang Hyang teh bari ngayakeun tindakan kumaha tindakanana teh nyaeta cicing ditapal wates negara Astina iya kalayan dirinya teh aya hiji sirah cai hulu wotan sirah cai gangga iya kahanapna kana silo gangga atau karena walungan letik ganggana dipenat ku manehna tur ngajieun bendungan malahan jadi cai gede disebut talaga ngan pancuran kahanapna teh dipenat dicocokan loh tuh geningan aden karena teh kitu malihat kuayana ieu kejadian Gatot Kaca anu ngabendung hiji cai ngawujud jadi talaga pancoran ditutup ngabalukarkeun ti gerat rahayat di salbakeunana seueur anu jadi korban rahayat negara Astina jeung satengah negara Amarta margi caina teu aya di lintang di tempat-tempatan ngalir malahan manehna teh ngakukeun gelar Sang Hyang bari jeung diganti lain Sang Hyang Gatot Kaca tapi Sang Hyang Talaga Pancuran itu geningan karah teh kitu malih parantos tilu sasi lamina tuh gening tilu sasi lamina ieu beja diperkuat ku akang ninggal tina ogan lopian ogan sengkala yen katingali eces jentre atra tur pertela wire Gatot Kaca memang ngabendung ngawujud jadi talaga tur tangakukeun Sang Hyang Talaga Pancuran kalayan seueur hayat anti gerak ku ieu kejadian kawaluratan baik sebelum teu geningan marukana nah Gatot Kaca unggah dan kitu mamawi ya tak akan teh ketegor kula kulampa eta kahiji kulantaran batara guru nyata miwaran ka akang garengsekeun ieu kejadian kadua Prabu Sidana oge neken ka akang waduh akang rek mia rek nguguhkeun sidik ku bukti waspada ku nyata nya cek nyana lain cek lainna kumaha tindakan lamunnya sanajan bari jeung sifatna anak di mana aya kejadian salah wajib ku akang menang hukuman anu tangtu sajajar jeung laku lampahna satimpal lamun henteu yakin kudu diluruskeun teu gening waduh tada teuing lamun nya teh mameureun loh dina deung teuingan we meureun Gatot Kaca asa kacida we nah eta teh lantaran kapeurik atawa kanyeri manehna ka kolotna tawatina kasup jadi ngabalerang kabot batur atau kumaha duka lebet kata rucing duka teh teuing leres nu mawi akang sejak nitipkeun ieu kerajaan akang rektor tagawe rek nitip ieu tahta kerajaan akang rek nya maksud akang teh salaku batara lain saku raja negara Dwarawati bisi kacuit kulit kebon daging urang rahayat negara Dwarawati sanggup mangga bujeng hingga ka perut merganing tenaga larapati kasanggakeun mangga besok lir petra tuh ieu barang saweg imba wacana silokana eca den niramaneja eca raos nira den niramaneja tengah maneja mandeg di satengahing pakunuman satu ieu surat amal-amalan sajumlah para badega lan para prajurit anu ngajagi lawang saketeng keraton Dwarawati wireh aya tatamu ti nagara Mandura Harja Kakasi Prabu Baladewa Raka na Batara Kresna anu miang di Mandura Harja ka Dwarawati keantap parah tina kareta luncat sirah oge dijejek awahi langsung tepang sareng ingkang rai ieu malihan pamenteuna pakentut haseum waosna kakarot pamenteuk beureum lir
si atah belum Tuh. 10 guru jocong miuni jarak kawas-kawas manggih katugena hate ieu bala dewa sorak kana dia ayo Anak dayo. Merdeka Anak dayo, betul. naon Anak dayo. hei Merdeka Keluar. kana tirada mata Duduk. kana jaran medal saking kerongking Duduk. naon teh ama make jeung dudu-dudu sagala Cing, Aden. ana jaran medal saking kerongking teh nah aya lepas aya kuda lepas sina pakandanganana Ya. dijawab teh dudu Duduk. Eta teh. dudu teh naon dudu lain Sanes. mana we teh supir elek eta mah dudu Duduk. Eta mah. dudung jeung dadang Ya, duduk datang. ana dirada medana aya gajah ngamuk Eta. walarna dudu lain nih Sanes kene. ternyata hanawa Anak dayo. Oh, aya tamu. saking ngendie Saking Mandura Harja, keluar. atinga iku Raden Satyaki Baladewan Beldi Tuh. Bersa Tuh. tuang neraka Gusti Prabu Kakang Baladewa rawuh iya Sumpi, bulan. ulah kaget bakya kena lagi Kakang Baladewa ayo boleh linggih kang nyanyi di balan Pedang saya tansah diajeng-ajeng aya pikir naon kieu Ya, cobi. Oh, jangan ngalejek we, jantung. Nya. Oh, bari kerung halisna gitu. Asbab ditajong Eden. Nya. kahiji sono Wah, timbalan sami kau jiji coba saya deh beres moy jangan dipegat itu. kasana akang jika nak mual untuk kau ibun mual asku hujan mual pelak kemarin ke boy Wah, eta. mau dibandingkan yang gunung ating jalgira dalam dunia asa gede kene kasana akang kemarin Wah, taya kenatna. Laras. timbalan pang na akang kena kadi Wah, cobi. bisa guru na adi neang kuji lanjut Ya. dia melanjut neang kuji adi Tibali. goblok utek we adina Laras rumawas kena kesibukan, ay kesibuk semua. Ya. Gede bisa nyemperkan ke dia. Ya, aya luar. Sana orang yang minggu depan kalanjuk. Ya. Masa pang sibukna gitu. Sepang sibuk lah. Kawas nu keki we. Sakitnya kadalak nyaho sakit guru ratu wong atua karo karang tua boga lancap pengereda mun lalaki wajar daku bapak seolah-olah ganti bapak. Danya laras. Pada itu lancap pengereda naik deh. Itu kulit. Cikal. Jebatan ngomongkan pais lubang. Wah. Ya. Angin surga unggul. Mun aing datang beraharja rek ramuan naon obat kuat sok aya. Ya. Erek Purwoceng aya. Jambe murah aya. Pasak bumi. Sak bumi gingseng. Ya. Nakar daing mau makin dipuji sia-sia pais lubang. Saya mikir Oh. Yang dog itu kok Pak di semua. datang aing ka dieu lain lantung tamu laku lain lampata pasaja tapi datang aing ka dieu teh mawa karempan dina hate Bawa gangguan. ieu kaduana nyaah teu jadi adi Eta. sing katarima ku sia Nah, waduh eta ku sia ngomong Halo, tuh nanti. saya salantin bawaning angin kaya berwaning kiwat hawar pejalua Wah, awan-awan perte. anu kadenge ku ceuli aing Ya. Nu nu kapir. kasaksi ku mata aing werek di alam dunia iya kerame Ya. gujur lembur saja jagat kuayana kejadian Geunyeleung bulan. final cek bahasa Keren. budak murana Wah.
Bahasa gadget. trending topik. Oh, nya. Trending topik, walain trending topik sih. Kumakolot gitu. Kalau itu tahu Nyawanan sih deh. Ya. Aing kolot, belasah akan dulu. aing leuwih nyawa. Ku ayana kejadian. Anu karandapan di alam dunia, di alam marcabada. Go. Nah kadenge teu bejana ka dieu. Nah ya ajaib gitu. Wartos beja nu rame. Sendai wartos masuk informasi berita-berita maon. Ya. Nah kecelakaan, Ya. nah seren tahun, Ya. eta mah biasa, Biasa eta mah. nu luar biasa. Wah. Anu amazing pula. Jauh dina dugaan, angang dina samagan. Pirakun kadenge. Ya. Biar aku teka pirek. Eta kumaha mun pegat uratna. Ya. Asa eueuh ka baur pula. Cacak-cacak ke pegat macet gitu. Ya. Komo mun lancar. Ah. Rantang-rantang emang. Cacak-cacak can disagrogeun pais lubang bukan gitu. Laras pula. Aing rek nanya ka sia. Di mana? Anu gablek gelar Batara di alam dunia saha? Wah, eta. Oh, kaula. Mane? Di mana? Naon tugas Batara? Pancen. Saya tipikeun ngaleutikeun ruang lingkup kejahatan. Mane teh? Di mana? Di saha teh tugas? Di Hyang Otipati Jagatnata nu ngawasa raja di loka. Mane teh? Di mana? Sajawa ti Batara nu ngaran Kresna. Teu aya. Duh. Jadi hiji-hijina di albumnya, benar? Kumaha? Tunggal. Nu gelar dangian. Kedua ketilu hiji-hijina lintang terasidorna. Dangian teh, Duh. watakna dangian, pinter, Pinter, berwibawa. wibawa jeung komara. Nembongkeun ka adiluhungan ilmu tapi teu keciri ku batur. Dangian teh, Ya. saha? Residorna. Hiji-hijina. Teu aya dua. Di aku gue. Duh. Dinyakeun. Ah, direk. Wah. Bisa jadi kayak wae tuh. Kalah keom memang dong tuh. Ya. Aing dah mah gitu. Capok. Hey. Yang si kepret merenya. Lain tumpul mah gitu. Hiji Batara maneh dangian dorna. Gimana? Nu gelar Sanghyang. Duh. Saha? Dah, cobi. Upami disebatkeun gelar Sanghyang mah teu aya di alam dunya. Dina ayana oge nyumput buni di saang negrak beujing teu ketembok. Eta teh. Lamun jelema terang-terangan aku Sanghyang kumaha hukumanna? Wajib ditindak. Tuh. Bener? Gimana? Nah ngejerak wae tuh. Nah, hari-hari. Cicing wae masa nah ngejerak wae. Kalau Ongkang-ongkang kursi kerajaan. Nah teu nyaho beja. Atau nepi kumaha? Nah teu nepi ka jadi sia. tuh Mun mencedok we. seki aktual. Di negara asina belah kidulna aya hiji bendungan anyar nu kasebut Talaga. Tuh. Pancuran ka anakna kana silo gaga dan dipenet. Nu ngalakonan eta kejadian teh eueuh deui anakna si Bima Pandawa nu kadua. Tuh. Ngaranna si Gatotkaca. Begini. Jeung laku lampah kitu teh ditambahan diemohan ku laku lampah ngakukeun ngaran Sang Hyang Talaga Pancuran. Tuh, gening eta. Tapi menang pancuran. Nu ngabalaukarkeun urang-urang astina Tigran. Utawi para pejabat negara astina nepi ka ayeuna hanaang nu luar biasa. Teu aya cai-cai acan ke pasawarna. Gararing keur mah halodo panjang. Iya. Apa teh kejadian? Oh, terang. Ah, tu wae. Nah, nyasenya. Hah? Hey. Duh, Nepi ka eueuh gadagna sia. kawah kuat. Na teu watir urang negara astina ngadahar cai niung neangan cai teh tina ibun. Ya. Meretan gebog. Eta. Dawagan oge nepi ka eueuh euseun koclak. Gadaring marukana. Bareng bejen leuh. Benar, jeruk wae sia. Nang jeruk wae. Kalah ucang age bulan.
Beres. Yo. Aduh, ditetepe tinggal itu. Sieun kudu ngaranna tukasa. Seber. Seber. Dumeh gablek jasa ka urang sawarga. Yo. Yo. Dan kayaknya tuh. Bari belangsang kayaknya mau. Umeok memedik pajok nyuni hayam kabiri ngeplek jawer nganar jangjang bar layar porkomak sia. Mata nanti kecing gitu. Kacing. Pengecut. Tadi tukang alelewe ta. Bolotot goblok. Aduh, Ya. Oh, balera apa? Nepi ka sarwana jeung sia caki. Ya. Kelas Sia teh jeung si Kresna sarua. Libar supir jeung kenek, supir urutan kenek bagianna geuingkeun goblok sia. Wah. Ya. Beuna-beuna teh Kade atuh. jauh dis deh. Rosori semua. Bati going. Murang mari ngoman. Ya. Hah? Tetep seukeut itu mah. Rumaos ungkus teh. Keblek sia. Guru mau le Anggeus ke rumah. Sedangkan sia sahu batara rengsekeun ruang lingkup kejahatan ngaleutikeun ruang lingkup kejahatan piraku rek beres pengejedok kursi. Lamun sia salaku gelar batanya saku raja kijingna kursi bari jeung eueuh tanggung jawabna tukang beca ge bisa eueuh. Ya. Tukang parkir ge bisa. Nada sanggup ngemban gelar jadi batara. Lamun teu sanggup pikeun ka aing. Doh. Ngaran aing baheula kakrasana ayeuna bala dewa teh kulantaran aing boga jasa ka urang sawarga. Naon? Kulantaran aing katelah bala dewa, baladna dewa-dewa. Wah, sobatna dewa. Syahib, CS Dewa. karabat, Ya. Temen. teu sanggup turun. Turun di tata kerajaan, bikin kakak ditatar belakang kakak.